Turnagaru di sawah eta mah henteu nyucikeun sebab eta lain cai kacampuran tanah tapi tanah kacampuran cai. Aya oleh-oleh sakedip ngalabeutkeun pereuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun Bapak anu karantos ngadugikeun bacaan anak wana sakitu mudah-mudahan untuk ngajantenkeun amal ka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ta'ala hikmataka wa ansur alaina yadal jalali wal ikram. Amma ba'd. Langkung tipayun puji kali syukur sanggakeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wirawat wireh ku anjeunna urang sadayana parantos dipasihan eta yuswa turut disarengan sareng kasehatanana sehingga ulang sadayana nya sariung mumpul pamprok yang patebang wajah dina rarageun memut sasih maulid Wassalamualaikum salam mulia ditambih-tambih ke baginda Rasul yakni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilap kapulau jemaah amin ya Allah ya rabbal alamin. Sim kuring dina dangit ieu bad sanes bade dakwah tapi sim kuring bade diajar pidato nyaeta bade ngaoskeun tina sapalihna susuci tina najis. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fitoharati mina najasati. Hari eta ieu hiji pasal dina martelakeun susuci tina najis atawa umpah najis. Hari najis nyaeta arab ciki tai jalma tai lian jalma getih tanah utah jeung anjing bagong jeung peranakan anjing jeung bagong. Bangke bulu bangke kulit bangke ceker bangke tulang bangke angin bangke jalma bangke simut bangke lauk cai jeung anu dipencit anu wenang di daharna eta henteu najis. Mangka lamun antara eta najis kana badan atawa pakaian atawa tempat salat atawa kana naon bae seperti kana kadaharan serta baseuh najisna atawa baseuh anu kaantaranana mangka wajib ngubahna. Sakitu anu tiasa kadungikeun akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur gabung ka Nah, oi kok harus tuh. Tiris bangcai. Lah ada sarung ngalan. Iya inan. Tiris ieu bacai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Konging cerita lagi sunah wae. Abdi para sadayana bari ngraskeun anu hancar ti payun ngarenjangan anu kaobatna cai mutan najis nyaeta cai anu ka geunaan najis.
halna eta cai teh kurang tina 2 kula. Rek robah atanapi teu robah eta cai teu meunang dipake suci. Lamun ngapa ya ibab cai mah saya lihat di kiri sih melut terus kayak gitu. Lamun ngecet kana badan atanapi kana tempat sholat mangka wajib ngumbahna ari cai anu 2 kula. Lamun robah ku sabab kakeunaan najis maka jadi mutanajis. Lamun teu robah mah eta henteu mutanajis. Ari cai anu 2 kula nyaeta kira-kira lamun ditimbang mah aya 500 kati bagdad. Lamun ku ukuran pasagi mah sasiku sabarapat. Tapi bukan kumah eta kati badak jika obatnya saya Baghdad maklum ngap teh penteri oge kerebekan gitu asa gitu ketika di kebun ngapnya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Opat waktu sedang tempatna kasanggakeun. Besok seri wae dekat dengan lawan oke. Tuh, coba saya mana lagi. Aduh, boga kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim abdi bade ngaoskeun pasal paslon kieu ari eta ieu hiji paslon pasal bersih atawa hisab. Ari hisab eta hukumna wajib. Setiap aya anu keluar tina bubul atawa dubur salian ti cai mani dirina. Ari kawajiban hisab eta aya 3 perkara. Nyaeta sacara ngumbah najis bae jeung deui wajib ngahkejeunkeun duburna dina nalika hisab sehingga kakumbah najis anu dina lepat-lepit duburna. Mung sakitu isim abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sadayana tim abdi ngerangkum sususi dina bab hadas alit 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslul fi harorati hadasi anil hadasi ari eta yeun hiji pasal dina ngertelakeun susuci tina hadas. Ari hadas eta aya 2 bagian. Hiji hadas asghar tegasna hadas leutik nyaeta anu nyegah kana sahana salat jeung liana. 2 hadas akbar tegasna hadas anu gede nyaeta anu nyegah kana sahna salat jeung liana. Anu sababna jima atawa
keluar mani atawa her atawa nifas atawa wilda atawa maut ari anu ngaleungikeun hadas gede nyaeta adus mun sakitu anu kalam assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ngatur geunaheun ka Bapak Tamet atur nu karatus ngaduwikeun tina tausiahna semoga mangkeraskeun ka anu nomor ka salapana ka Bapak Dasep. Mangga Bapak Dasep waktu san tempatna kasanggakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sadayana, ngarasin kuring Syekh Talib. Mukadimah nama orang gabungkeun anu nomor 0. Ngarah tere. Si kuring teh kabagean nyebatan fardu wudu. Da sadayana ge terang aya genep punya. Kan sim kuring teh tinggalin buku-bukuna. Nah, wayahna ku ibu kudu disebatan hiji-hiji. Ku sim kuring turutan di dieu. Nomor hiji naon, Bu? Niat. Nomor 2 ngawasuh rarai. Nomor 3 nya. Nomor 3 panangan. Nomor 4 masih rasa kedip. Nomor 5 sampean. Nomor genep tartib-tartibnya mayunkeun anu baris ti payun mengkerkeun baris anu ti pengker. Nuhun Bu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Simkuring bare ngawaskeun nyaeta pasunatan wudu. Masyarakat keramik sareng mirip paedo kedarah beunteur aya keramik ke sama hibrid lain atoh eta geumpeur cuma ulah ngajarkeun nya tarina pasunatan wudu. Pasunatan wudu teh ibu bapak aya 10. Anu nomor kahijina nyaeta maca bismillahirrahmanirrahim. Anu nomor kaduana kokocok nya. Anu nomor katiluna kekemas. Anu kaopatna nyingrep cai ka pangamung. Ulah dicabakan anu nyungcungna ngungkul poe teh. Banyak upami mancung, pergi mancung, ayo pekek mah pasti pergi pekek ya. Anu kalimana ngusap sakabeh sirah. Diputelikeun, Pak. Di dieu, ka dieu. Nya diputelikeun. Nuhun handap. Anu kagenepna ngusap cepil dua nananya ku cai anu anyar ulah ku cai anu urut ngusap sirah. Anu katujuhna nyuai-nyuaikeun jangot anu kalol. Tah anu kali jangot anu kalolnya eta teh ulah urut ngusap hungkul. Kusuai-suainya upami hoyong meunang pasunatan. Sareng ngosok-ngosok selasa-lamo panangan jeung sampean. Anu kadalapana ngahulakeun kaduhung manrikeun anu paling kenca. Anu kasalapana 3 kali sok sanaos bari rusuh ya teh. Kedah 3 kali. Anu kasapuluhna tuluy-tuluyan dina keur wudu teh ulah kaselang ku pagawean anu sejen. Anapun jalma anu langgeng hadas mah tuluy-tuluyan teh eta wajib. Sakitu simkuring akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deketan kir.
gayo tapi lo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Arif dan nomor kahijina leulewiheun dina ngagunakeun cai. Hilap deui Bu, hilap deui nya. Ngagalipik ieu teh lah. Paranastiri sarasaan teh nya. Ari pamakruhan wudu nya Bu. Pamakruhan wudu teh aya obat perkara. Nah, hilap deui ieu teh. Ngagalipik lah. Nomor kahiji namanya eta leulewiheun dina ngagunakeun cai. Sawiosnya teh diterangkeun hiji-hiji na ge da parantos ku Pak Ustaz oge nya. Ieu mah kenging Pak Ustaz we ngalah. Ieu nya tinggal nyebatan hiji-hijina. Nomor kedua namanya ngumbah atawa ngusap anggota wudu leuwih ti 3 kali. Nomor katiluna menta tulung ka batur dina ngucurkeun cai kana anggota wudu. Ari nitah nyodorkeun hilap ieu. Ari kita nyodorkeun cai mah eta mah makruh. Wah, geus galeumpeur we ieu. Nomor kaopatna ngaheulakeun kenca mandeurikeun ka tubuh nya. Mun sakitu we biasa kasangakeun nya eta pangkur rencangan. Bari diteraskeun deui ditutupnya ku assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak RW 02. Mangga ka Bapak RW 02 waktu sekali tempatna kasangakeun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Sabadana ucapkeun puja kalih puji ka Illahi Rabbi. Shalawat sinaran salam urang curah limpahkeun ka junjunan urang ani Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhilang ke keluargina, ke para sahabatna, ke para tabi'in tabi'atna, dugi ka urang sadayana anu selaku umatna, mudah-mudahan jaga di yaumil akhir tegesna poe kiamat kenging sapatu ujma timantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ari fardu adus eta aya 2 perkara. Anu kahiji niat, maka wajib ngabarengkeun jeung ngumbahna mimitina jud ti badan dugi ti badan ieu lapat niat adus nawaitu raf'al hadasil akbari ang jamil badani fardhulillahi ta'ala. Hartosna niat abdi ngilangkeun hadas gede tina sakabeh badan fardu karena Allah taala. Ari anu kadua ngawalatrakeun cai kana sakabeh badan lupat lepit na duklak dekrokna eta wajib kakumbah sehingga anu dohirna tina perijina awewe dina nalika cingogo anu dohirna tina dubun nalika ngaheujeun eta oge wajib kakumbah. Rupina dicekapkeun sakitu bae. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji sareng syukur langsungkeun ka Zat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sareng salam mugia dilimpahkeun curah rahmatna ka para tabi'in atba'u tabi'ina tugdugikeun ka urang sadayana anu janten umatna. Pamudah-mudahan urang sadayana kapacoran kalebaran ku syafaat pimantenna anu dinamian syafaatul ujma jaga yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Faslun bil ghusli. Ari ieu hiji pasal mertahakeun bab bab adus. Ari eta anu diwajibkeun kana adus nya aya dina perkara. Anu kahijina jima sok sanajan henteu di jelmani. Anu kaduana di jelmani sok sanajan lain sababna jima. Anu katilu head. Anu kaopat bipas. Anu kalima ngajuru atau napi kaluran. Anu kagenep maot tapi diwajibkeun anu hirup. Mun sakitu tisim kuring. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumargi Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tailah salawat wa salam mugia salamina ditambih-tambih di kota Robergo kajungjun urang sadayana yakni ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takantun Kabula wardina kalau bisa gitu panginten urang aos wae nya. Mangga regepkeun yang dibahas di aos kusim kuring. Eling-eling mangka eling dina ento salat teh kudu wiridan. Dina ento salat teh kudu wiridan heula. Ulah keuna ku paribasa likum-likum leos. Mangtaroka wirdan pahuwa kirdun hartosna. Sasaja mah tinggal kana wiridan maka blek duwe monyet. Ku ayana kitu atuh penting pisan wiridan teh, terutama dina wiridan teh itba ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeung ka salaf sholihin. Oge dina wiridan teh seueur pisan fadilahna jeung kauntunganana keur urang dunya akhirat. Tapangitan kasimpulanana tina ieu seratan atanapi ari anu kaopat yang hari miblat, anu kalima manjing waktu, anu kagenep nyaho kana parduna sholat, anu katujuh ulah nekatkeun kana hiji perkara parduna sholat kana sunat. Ari anu kadalapan ngajauhan kana pabatalan sholat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kana ajaran mantena kalayan pamudah-mudahan jaga di yaumul kiamah masing kapeceretan kasaaban kagolontoran kacacelakan kapeceretan kusapaat kurujmati mantena amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin sadayana sungkuring nangtung di luhur panggung sanes pada pidato tapi sungkuring bade nutaskeun salaku kewajiban dina satiap-tiap urang nyaeta mayunan atau pedugi kana sasihna nyaeta dimabarkeun anak panutan urang sadayana nyaeta disebatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta sungkuring alhamdulillah dina ieu waktos dipasihan alas katanya ku Bapak pembawa acara mengatur waktu pamintanya hatur nuhun katanya para diskusian alas nanging alas eta insyaallah pamintan di usian ku kitu anu bakal didugikeun anu naon bae anu aya dina ieu seratan katanya apunten Bapak Ibu hadirin sadayana simkuring moal tiasa ditalar katanya sok sanos simkuring parantos sepuh janggot tos ronghok kumis tos tipis punten pisan simkuring diajar ti leutik dugi ka tos kolot tos sepuh tapi teu apal-apal kitu nya we up-na bade dicanak bade dibuka sareng laptopna kitu nya nyata anu bade didugikeun ataupun bade disebatan ku simkuring sawios nyata rukun sholat gitu ya. Ari rukun sholat eta sadayana aya 17 perkara nu kahiji niat tegasna ngerjami gawe sholat dina hate dibarengkeun jeung takbiratul ihram. Nu kadua takbiratul ihram nyaeta Allahu Akbar. Nu katilu nangtung lamun kawasa lamun teu kawasa sholat bari diuk lamun teu kawasa bari nyangigir. Nu kaopat